Assalamualaikum. Iya, tepang diserang ceceknya. Tawaras curhat yang curhat weh di dapur ya dak kumaha deui atuh. Teu bisa diajak padami cenah ieu salaki teh ieu. Ari kahayang masalah kita anu ngajengkatnya urang gayongkeun wae. Lalaki jago. Lalaki anu jago lain nu sok minuman AO tapi nu bisa ngalakesi boboko kejo merenya eta tanya lalaki anu jago lain nu sok hohoa ka bojo tapi nu bisa mere duit yang resiko nu tanggung jawab nu mikanya nu nyiar nafkah demi resiko di imah anu ngajengkat semangat bari mangpaat nu jadi imam pikeun ngabagjakeun dunya jeung akhirat. Lalaki anu jago lain nu unggal hobi bobo tapi nu bisa ngaladangeun aja ngejo. Lalaki anu jago lain nu sok minuman AO tapi nu bisa ngalakesi boboko nu tanggung jawab nu mikanya nu nyiar nafkah demi resiko di imah anu ngajengkat semangat bari mangpaat nu jadi imam pikeun ngabagjakeun dunya jeung akhirat. Nu tanggung jawab nu mikanya nu nyiar nafkah demi resiko di imah anu ngajengkat semangat bari mangpaat nu jadi imam pikeun nyalamatkeun dunya jeung akhirat. Lalaki anu jago lain nu sok minuman AO tapi nu bisa ngalakesi boboko. Lalaki anu jago lain nu sok hohoa ka bojo tapi nu bisa mere duit jang resiko sapopoe ieu nya ada kudunya nganapkahan lahir batinanya salaki mah nu tanggung jawab nu mikanya nu nyiar nafkah demi resiko di imah anu ngajengkat semangat bari mangpaat nu jadi imam pikeun ngabagjakeun dunya jeung akhirat. Nu jadi imam pikeun nyalamatkeun dunya jeung akhirat. Lalaki anu jago hampura ieu loba curhat di dapurnya. Hampura pisan. You dadah, you bye-bye, au.